tuang geus, kari dilanjut ngopi, bari lalajo HP. Aduh. Alah. Asa maneh beban hirup jiga kieu mah. Beuteung seubeuh dikalemkeun ku ngopi. Aduh. Kunaon nya? Jiga hayam kula leruk. Kunaon, Kang? Resugan tas di mana? Teuing kalatna jiga kitu kalah. Nyai tos ti mamah, Kang. Mamah saha? Mamah Akang mitoha Nyai. Aya naon sugan deh? Kapanan kieu, Kang? Di mamah teh aya teteh, aya Aang, bibi, aya mamang. Ua ogenan aya, Kang. Maksud Nyai mah bener. Nyai mah hayang ngaharumkeun nama keluarga. Ari derbe ku mamah dicarekan, Kang. Dicarekan pedah naon sugan? Kapan kieu, Kang? Nyai teh mawa cai dina ember. Anuan we moto 5 bungkus. Banjurkeun we ku Nyai ka keluarga, Kang. Ngaraseungit. Bagus. Untung tuh diboroan ge sakalian. Maksudna mengharumkan keluarga teh lain kudu dibanjur ku moto ngarah seungit. Tapi urang teh kudu berbuat baik ka masyarakat, ka umum. Ngarah urang di mata keluarga teh harum di mata keluarga kadinya maksudna. Oh gitu, Kang. Atuh kumaha Nyai ieu, Kang? Teuing lah, untung teu diboroan gen. Ka mana, Kang? Milu ka ditu deui ngaboroan Nyai. Kang? Kang? Singget geuning pagawean euy. Si Akang keur naon nya? Nah, sok meuni geuring. Kang, atos can. Diperkirakeun beres. Hayu atuh cuang ngopi heula. Masalah ngopi, Akang moal nolak. Gaskeun. Sip, yuk. Let's go. Di luarnya ngopi nanya. Harudang euy. On, Kang. Aduh. Ngebul bersin bae nya Digana mun kopian cocok pisan. Enggak, Kang, kopina. Siap. Atur nuhun Nyai. Sami-sami ieu lalabuhna kari 2, Kang, hiji sewangnya. Siap. Tuh geuning Kang, pagawean imah hari gotong royong mah tereh. Heeh, pisan nih bener. Pokona ieu mah kudu sauyunan. Tah, gitu atuh Kang, ari sakalian Akang teu digawe mah nya. Bantuan pagaweannya di imah, jadi kan tereh. Siap. Iya Kang, ngopi Kang. Siap. Mata nih gue pak. Bongan saha pengasi. Aing gak karake wawuh. Ah!
mah daguan. Ieu langsung mangkat tadinya ayeuna. Nya daguan. Siap-siap yuk. Nye. Naon? Asana. Kumaha? Astagfirullahaladzim. Naon di? Set rusuh. Kumaha? Yang duit 10.000 rek ka Mang Koko. Buru kan ulah kalau bangahulang. Akan beli bensin jeung beli udud. Ari Akang duit 10.000 ti mana di Kang? Lah ulah sareng kalau loba drama nya geus beak duit ti kamari. Engko berek ku Akang. Ari Akang kan minta nage unggal poe Kang. Beh ditu kamarina 10.000. Terus kamari 5.000. Ayeuna 10.000 deui. Ulah kalah nyeramahan. Buru kan ada butuh nage ayeuna. Kalah 10.000 akan beli udud jeung beli bensin yeuh. Mang Koko ngadagoan. Sabar. Ya, ari sakirana Akang arek dipenta deui mah duit ulah sareng dibikeun ka Nyai. Dan Nyai ge meureun kudu dahar, Kang. Lah buru ulah loba obrol karena 10.000 engke deui ceramah mah peuting ari sosorean. Yang asih ceramah pugu Nyai teu boga duit, Kang. Ya, Kang, ayeuna mah lamun sakirana duit rek dipenta deui ulah dibikeun ka Nyai. Nyai teh pamajikan Akang nu kudu dinapkahan, lain cengcelengan. Kalah nyeramahan. Yo buru geus nya. Lah, geus jung indit. Aduh. Si Akang boga motor. Meni teu diurus, mencek urang mah didangdanan. Banda boga sakieu-kieuna. Belaan digawe mah leumpang. Aing memang gawe kalah ngadontar radu jiga kieu. Keur geus teu boga duit jiga kieu lah. Gini geus mulang, Kang. Ulang lah. Panggaweana ge dieureunkeun heula cenah kalah riut keur geus teu boga bekal jiga kieu kalah sina eureun. Da kalah arek nebang oge BBM na tatarekelan bae naek kalah mata jangar kana sirah jiga kieu. BBM teh terekelan. Ari kitu BBM teh sato naon di, Kang? Asih sato. Ari BBM teh bensin bahan bakar minyak keur ngeusian senso, keur ngeusian motor, keur ngeusian mobil. Kan Akang bagian nebang meureun ayeuna teh. Oh, sugan teh sato ari BBM teh. Kumaha geuning BBM disangka sato nya? Kapan tadi cek Akang ogenan teh terekelan. Ari sugan sarupaning monyet, Kang. Kedah tetaekan. Naik hargana eta mah lain tataekan kana tangkal. Mah Nyai paham, Kang. Sakang ge berat direk neun kantong. Akang, Naon nya? Madinya sih cacing kalung kapoe nya. Jejeretean. sanes kitu, Kang. Nah. Akang ayeuna mamna bade sareng naon? Bebas lah kumaha nyai, kumaha nu masak. Akang menurut kumaha gen. Sareng belum lauk Boleh. atau opor ayam Nah, eta mah Akang suka pisan. atau pindang gurame. Boleh kacida. Ganti, Kang. Lapis daging sapi. Komo eta mah Akang mani suka kacida. Kek. Akang aya rada teu kahartian nya euy. Teu kaharti kumaha, Kang? Lain nyai eta bisa nawaran hayang opor hayam mah, hayang lapis daging mah. Sigana nyai meunang milik dibere duit ku mamahnya. Henteu, Kang. Pan Nyai rek menta ka Akang, Nyai apal Akang tes gajihan. Bu duitna, Kang. Ek meuli. Balik bere kana duit mah. Ya, Antosannya. bar. Hatur nuhun baraya.